Nah ieu casing aslina urang mah roh sebab diciptakeun ti heula ieu mah panderi hari roh mah diciptakeun ku Gusti Allah teh eueuh nu nyaho tina naon dijieuna eueuh nu nyaho lumantak yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi sahabat daros ka anjeun yas'alunaka 'anir ruh tentang ruh jawab eueuh nu nyaho roh mah kitu bejakeun balil amru balik urusan roh mah urusan pangeran teu nyaho diciptakeun tina naon roh teh mah urusan Allah urang ulah hayang nyaho ulah ditaliti kajeun kumaha ge moal kataliti geus eta pasrahkeun ka Allah urusan roh mah tapi awak urang mah kapan dijieuna tina anasurul arba'ah taneuh cai hawa seuni mendak manusia ngabutuhkeun eta ayalah infrastruktur kebutuhan manusia jang kebutuhan manusia aduh poek kudu aya lampu infrastruktur aduh cai yeun lah pam infrastruktur aduh jalan garinjul nah lapor ka bupati cor ieu dicor ieu henteu ieu dicor ieu henteu eta kos kitu eta infrastruktur tah ieu urusan ada kebutuhan manusia maksudna aduh ieu teh kumaha urang dahar tani Karawang kabanjiran kirim ku di Thailand ka urang set nu di urang pan loba kirim ka ditu emang kos kitu nagara mah abeh untungnya na ti rakyat sebab negara urang mah lain rek urusan rakyat abeh rakyat urusannya na DPR teh dewan dan dewan kan nu bener nu bener tah salah tah dewan perwakilan rakyat tah salah ih salah dan di bejaan wasilna nya tah jadi ari kudu nama pamarentah ngurusan rakyat ternyata rakyat titah urusan pamarentah kan tibalik nah atuh lamun nya mah deuk urusan rakyat deuk naon atuh beas urang di Thailandkeun ti Thailand kadiekeun horenganan eta kauntungannya na ai deuk urusan rakyat mah deuk naon atuh uyah urang di luar negrikeun di luar negeri diolah aju di ka Indonesiakeun oh cak cenah eta bisnis jangnya na untungna ieu minyak atau kelola bae ku urang jeung urang yang mampu kunaon atuh dijual ka batur kemudian dibatur di ka urangkeun haju mahal bae urang ari jang rakyat mah lain kitu keur carita kitu pas-pasan atuh tapi kan teu udag-udagan ayo nya namanya rakyat mah rakyat ieu mah keur carita aslina nu dicaritakeun di luar ieu lain asli mantap jadi pemerintah di urang wallahu alam di akhirat wallahu alam entah cerita Gus Dur kemarin kurang kedatangan supir Gus Dur ayah supir Gus Dur ti susah datang ke jadi presiden kamari ka dia ceri nyana balik ka ditu ayah alamat kita balik bebejat kita bebejat lah ka di kamari ka dia nyaritakeun nyana tentang perjalanan Gus Dur ceri nyana urang cerikna Gus Dur miliaran tapi duit dibikin disesuaikan jeung aturanana nu cerik kunaon make cerik anakna hayang ka duit eta dicayakan ku Gus Dur anak-anak dititah neangan duit eta teu beunang ku anak teu beunang jangan-jangan kamu bapak aja haram makan duit ini nyana cerik jangan kamu jangan sekali-kali cek Gus Dur nganasehatan anakna jangan sekali-kali makan duit pemerintah ayah saja tidak mau disesuaikan aturan miliaran duit di kantong cek barusan miliaran anak mah hampir kalaparan mantap nyana cerik ya Allah jahe saya saksinya saya supirnya coba gua hari camat mana bupati mana ayo iya cerita Gus Dur nyaritakeun loba tak kabari cerita eta kakarek cerita ti supirna kula boga cerita nu langsung ti jelema-jelema deket
Wari nu mantak nyana balik ka ditu kunaon acak-acakan negara, acak-acakan NU, cerita asli nyana begitu dek milu dilarang ku Gus Dur sebab nyana termasuk anak kesayangan nyana. Jangan ikut-ikutan, biarkan panjang ta ceritanya. Iya tuh ke situ ahli Allah mah moal dayekeun ngadahar duit di pamarentah. Moal dayekeun Gus Dur untuk pernah makan, saya enggak pernah makan uang itu. Anak cerik hayang teu bisa. Kita usaha ku nya. Ya Allah. Nah, ieu infrastruktur ieu. Tidak tanah butuh tanah, tidak cai butuh cai, tidak hawa butuh hawa, tidak sene butuh sene. Urang eta jang awak isuk pagetor roh menghadap Allah. Awak urang mah dikubur asal tidak tanah dikatanekeun deui. Tapi asana rieuh amat ieu hirup udag-udagan. Udag-udagan nu tani udag-udagan hayang ngejar hasil tanina teu salat. Hayang boga duit, kejaran duitna di Pemda, di itu instansi, di pabrik, ngejar duit teu salat. Hanya sekedar kebutuhan awak bakal dikubur, rugi amat. Anu aslina ieu roh urang nu baheula. Roh mah dijieunna ti heula moal eueuh deui terus diciptakeun ku Allah. Moal diciptak moal eueuh roh mah terus bae terus. Diciptakeunana mah anyar roh teh sebab ciptaan Allah aya mimitina. Allah mah eueuh mimitina. Awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiha Allah. Tapi roh mah aya mimitina ngan moal eueuh terus roh mah. Urang ya urang. Kadong geus aya kadong. Cik almarhum MZ kadong sudah ada kita. Urang sih hade. Aya mimitina roh urang baheula. Tapi moal aya tungtungna terus bae urang tinggal nyaba ke aslina ke akhirat apakah ka surga apakah ka neraka eta nu kudu dipikir. Ai awak urang dikubur awak urang mah. Aya nu kuburanna di laut ka laut, aya di kuburanna di sumur teu diangkat deui, aya kuburanna nu kamari teh kena gempa berat teu diangkat deui. Tsunami sabaraha ribu, ratus ribu manusia eueuh kuburanna. Eta sabira jasad. Asal tina taneuh deui bae atuh. Salah. Masalah tapi roh orang kembali di ka ditu. Nah iyalah orang kudu urusan roh awak diurus butuh dahar neangan butuh nginum neangan kok roh fitrahna urang teu diteangan ka butuh roh. Emang roh urang teu butuh ketika roh ngadenge Al-Qur'an beda urang ngadenge bacaan Al-Qur'an roh urang beda lain deui sok gerege ngadenge bae urang adzan Mekah lain deui Allahu akbar lain deui kare masyaallah muringkak bulu coba gak ngadenge urang Haji Pendi suara Haji Pendi teh lain muringkak bulu muringkak leungeun bobog sia tah ulah datang ka kos gitu. Nah urang ngadenge Al-Qur'an lain ngadenge bacaan lain ngadenge kitab-kitab lain roh makananana ketika roh teh lapar hayang dibere dahar ngaji sek eta teh ngaji teh keur dahar roh keur dahar ieu kuari keur dahar anu subuh mah hese anu nundutan geus beun da roh tah eta beda roh bere dahar gut daharna naon asma Allah nuturkeun perintah Allah baca Quran zikir sholawat eta adalah makanan roh. Jadi makanan awak makanan roh tinggal baik ku urang kuari direnung cik ahli thariqah mah cik Imam Ghazali renung ketika orang ngerenung aing silobaan mere dahar ka awak apakah roh tinggal gitu doang renung awak sia mah ku aing asal lapar dibere minum dibere hayang hees jang awak supaya aing dituduh hayang ka awewe tinggal ceklak doang sia awak malah mah teu seubeuh hiji sia dua malah mah hanya ku ari rencana deui mun aya jahe mah ku sia ngeuleuh deui sia deui ayo
sia deui abi projak bae kan genep kali kawin mana tanya malah mantak haju ka Cilowo kok diusir babajikan apa tuh kebutuhan sia mah hayu bae kebutuhan sia mah dahar hayu bae bahkan ka restoran minum gitu kene butuh es kopi yo es hayu bae ka awewe hayu deui hayu bae terus bae sia mah ayo tersebut hiji dua tilu ayo bae masalah ngan hartina sia de ai roh iraha ieu diberekna tuh kan iraha ieu renung ku urang sia deui cak roh teh bagus ya mikiran aing cak roh ai sia ieu mikiran mun sabaraha ku hari suk jam 8 geus subuh encan cak roh tolol goblok eta makanan aing kumaha ditinggalkeun isin udang berang isin gua kunutnya isin ke anak si anak ayah anu kunut isin kaminan tuh kan kayak isin ke anak kan kayak incuk diandap bebeja nyandakan kamakolotna ini kenapa kok kakeknya sholat duhanya begitu ya kenapa pakai begini nih kenapa ya udah sampaikan gakos gitu. Nah iyalah tapakuran hayo roh sholat makanan roh segera kurang embung teh sholat puasa makanan roh eta teh awak makan urang mah anon gara-gara kula teh dibere leuleus roh mah gagah dibere puasa teh roh mah gagah awak eta mah dahar nginung kan jang awak roh mah gagah kan iman masalahna mantak gagah urang sanajan luse teu dahar berani kan orang sholat 23 rakaat roh gagah kuari orang ye kuari henteu di puasaan dahar minum aya anu tahajud 23 rakaat ayo coba ulah 23 rakaat 10 rakaat henteu ulah 10 rakaat geus lah 4 rakaat henteu Haji pendi tah sugan aya 2 rakaat henteu subuh ge beurang sabalikna eta roh kalantih roh ulah sampaikan ka kalantih roh ieu coba nah iyalah atur ku urang makanan awak atur makanan ruh setelah ku urang diurusan eta rungke bakal terbengkalai awak mah lamun urang loba ngurusan awak deui roh terbengkalai lamun urang urusan roh bae terus spesifik rona awak terbengkalai seimbangkeun roh urus awak urus syariat garana ketika masuk ka thariqah naik ke belah ditu tek ka hakikat awak geus teu diurusan awak geus bae sajadina hees sajadina bae sebab teu diurusan keur ngaji ge hees bae masalah teu diurusan jangan ngurusan roh bae di mobil hees di kursi hees ngaji hees di mana hees bae atuh teh ngaranna beuki hees ai anu urusan roh mah justru hees teh saeuti sebab naon teu daekeun hees urang lamun terus babacaan baca Quran terus yang gere yang eta yang hees lamun terus loh kuna buku hayang hees eta encan babacaan rohna kakarak sungut lamun sungut nu babacaan roh ge teu milu tapi lamun roh nu babacaan awak seger urang zikir kakarak disungut doang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah heuai mun ngariung bae urang kebal teuing bae pegel la ilaha sebab sungut nu maca lain roh encan roh tapi ketika roh make aturan la ilaha illallah lah sapeting tunduk moal urang ge dibere kaget ge ku Gusti Allah lamun urang roh ka urus ya roh diurus aja dibere dahar waktu salat terus zikir urang ge kaget ji pan ieu teu hayang hees kaget urang awal-awal mah kaget teu hayang hees timbul baik aing sih jadi penyakitan teu hayang hees terus di hees kieu teu
urang lamun manteng roh rohna kaurus urang set tah ieu awak tinggalin bakal. Nah ilah datang urang pengurusan roh datang ke awak poho jasad poho roh nu kaurus maka roh lintuh awak kuru aya urang mah awak lintuh roh miskin aya anu awak kuru roh kuru bengek eta nu tukang tak ieu roh diurus set datanglah ke alam ma'rifat wa huwa alamul lahut alam lahut wa huwa al-watanul asul bakur nyaeta alam tahapan asal anu geus ditutur alladzi khuliqa fi ruhul kursi nu tadi teh dieun lah ku Allah set asli da urang eta masyaallah ieu asli lah urang mah aju dijieun ku Gusti Allah eta roh biasa ditakwim pohara bagus da roh lain lalagaan diasupkeun ka jasad milu asa ditakwim wattini wazaituni watturi sinin wa hadzal alladzi khalaqal tuh nya mah khalaqal mauta haji pengen mah kumaha si wattini bae ka hal aja khalaqal mauta wal hayatad dunya tabarok tamah ya Allah biasa ditakwim sumaradanahu asbasa nah iya asa ditakwim emang roh nanu asa ditakwim roh sebab naon nyana geus bersyahadat syahidna bala syahid asa ditakwim aya alamat-alamat kita balik bebeja kita bebeja lah ka di kabari ka di nyaritakeun nyana tentang perjalanan Gus Dur ceurik nyana urang ceurikna Gus Dur miliaran tapi duit dibikin disesuaikan jeung aturanana nu ceurik kunaon make ceurik anakna hayang ka duit eta dicarayakan ku Gus Dur anak-anak dititah neangan duit eta teu beunang ku anak teu beunang jangan-jangan kamu bapak aja haram makan duit ini nyana ceurik jangan kamu jangan sekali-kali cek Gus Dur nganasehatan anakna jangan sekali-kali makan duit pemerintah ayah saja tidak mau disesuaikan aturan miliaran duit di kantong cek barusan miliaran anak mah hampir kelaparan mantap nyana ceurik ya Allah jahe saya saksinya saya supirnya coba gua hari camat mana bupati mana ayo ieu keur carita Gus Dur nyaritakeun loba tak kabari carita-carita eta kakarek carita ti supirna kula boga carita nu langsung ti jelema-jelema deket buari nu mantak nyana balik ka ditu kunaon acak-acakan negara acak-acakan NU cerita asli nyana begitu dek milu dilarang ku Gus Dur sebab nyana termasuk anak kesayangan nyana jangan ikut-ikutan biarkan panjang ta cerita iya tuh ke situ ahli Allah moal dayekeun ngadahar duit di pamarentah Gus Dur ente pernah makan saya enggak pernah makan uang itu anak ceurik hayang teu bisa kita usaha kunya ya Allah nah ieu infrastruktur ieu tina tanah butuh tanah tina cai butuh cai tina hawa butuh hawa tina seuneu butuh seuneu urang eta jang awak isuk pagetor roh menghadap Allah awak kurang mah dikubur asal tidak tanah dikatanahkeun deui tapi asana riuh amat ieu hirup udag-udagan udag-udagan nu tani udag-udagan hayang ngejar hasil tanina teu salat hayang boga duit kejaran duitna di Pemda di gitu instansi di pabrik ngejar duit teu salat hanya sekedar kebutuhan awak bakal dikubur rugi amat anu aslina ieu roh urang nu baheula roh mah dijieunna ti heula moal eueuh deui terus diciptakeun ku Allah moal eueuh roh mah terus bae terus diciptakeunana mah anyar roh teh sebab ciptaan Allah aya mimitina Allah mah eueuh mimitina awalun bila tidak wa akhirun bila tiha Allah tapi roh mah aya mimitina ngan moal eueuh terus roh mah urang ya urang kadong geus aya kadong cek almarhum
MZ tekadong sudah ada kita. Urang sih ada aya mimitina roh urang baheula tapi moal aya tungtungna terus bae urang tinggal nyaba ke aslina ke akhirat apakah ka surga apakah ka neraka eta nu kudu dipikir. Ai awak urang dikubur awak urang mah aya nu kuburanna di laut ka laut aya di kuburanna di sumur teu diangkat deui aya kuburanna nu kamari teh kena gempa berat teu diangkat deui. Tsunami sabaraha ribu ratus ribu manusia eueuh kuburanna eta sabira jasad asal tina taneuh deui bae atuh masalah tapi roh urang kembali deui ka ditu. Nah ieu urang kudu ngurusan roh awak diurus butuh dahar neangan butuh nginum neangan kok roh fitrahna urang teu diteangan ka butuh roh. Emang roh urang teu butuh ketika roh ngadenge Al-Qur'an beda urang ngadenge bacaan Al-Qur'an roh urang beda lain deui sok gerege ngadenge bae urang adzan Mekah lain deui Allahu akbar lain deui kare masyaallah muringkak bulu coba ngadenge urang Haji Pendi suara Haji Pendi teh lain muringkak bulu muringkak leungeun bobog sia tah ulah datang ka kos gitu. Nah urang ngadenge Al-Qur'an lain ngadenge bacaan lain ngadenge kitab-kitab lain roh makananana ketika roh teh lapar hayang dibere dahar ngaji sek eta teh ngaji teh keur dahar roh keur dahar ieu kuari keur dahar anu seubeung mah hese anu nundutan geus seubeun da roh tah eta beda roh bere dahar gut daharna naon asma Allah nuturkeun perintah Allah baca Quran zikir sholawat eta adalah makanan roh. Jadi makanan awak makanan roh tinggal bae ku urang kuari direnung cek ahli thariqah mah cek Imam Ghazali renung ketika orang ngerenung aing si lobaan mere dahar ka awak apa ka roh tinggal gitu doang renung awak sia mah ieu ku aing asa lapar dibere nginum dibere hayang hees jang awak supaya aing ditudup tuh hayang ka awewe tinggal ceklak doang sia awak malah mah teu seubeuh hiji sia dua malah mah haju kuari keur rencana deui mun aya jahe mah ku sia ngeureup deui sia deui ayo sia deui abi brojak bae pan genep kali kawin bener tanyana ye malah mantak haju ka Cilowo ka gede usir babajikan eta tuh kebutuhan sia mah hayu bae kebutuhan sia mah dahar hayu bae bahkan ka restoran minum gitu kene butuh es kopi ayo es hayu bae ka awewe hayu deui hayu bae terus bae sia mah ayo teu seubeuh hiji dua tilu ayo bae masalah ngan hartina sia deui ai roh iraha ieu diberena tuh kan iraha ieu renung ku urang sia deui cak roh teh bagus sia mikiran aing cak roh ai sia ieu mikiran jam sabaraha ya kuari suk jam 8 geus subuh can encan cak roh tolol goblok eta makanan aing kunaon ditinggalkeun isin udangna beurang isin ku naon kunutna isin ka anak musi aya anak aya anu kunut isin ka minantu kan ge isin ka anak kan ge icuk diandap bebeja nyandakan ka makolotna ini kenapa kok kakek mah sholat duhanya begitu ya kenapa pakai begini nih kenapa ya tak udah sampaikan ke kos gitu. Nah iyalah tapakuran hayu roh sholat makanan roh segera kurang embung teh sholat puasa makanan roh eta teh awak makan urang mah naon gara-garana kula teu dibere leuleus roh mah gagah dibere puasa teh roh mah gagah awak eta mah dahar nginum kan jang awak roh mah gagah kan iman masalahna nu mantak gagah urang sanajan luse teu dahar
berani kan orang sholat 23 rakaat roh gagah kuari orang ya kuari ente di puasaan dahar nginum aya anu tahajud 23 rakaat ayo coba ulah 23 rakaat 10 rakaat ente ulah 10 rakaat geus lah 4 rakaat ente Haji pendi tah sugan aya 2 rakaat ente subuh ge beurang sabalikna eta ieu roh kalantih roh ulah sampaikan ka kalantih roh ieu coba nah iyalah atur ku urang makanan awak atur makanan ruh setelah ku urang diurusan eta ruh engke bakal terbengkalai awak mah lamun urang loba ngurusan awak deui roh terbengkalai lamun urang urusan roh bae terus spesifik rona awak terbengkalai seimbangkeun roh urus awak urus syariat garana ketika masuk ka thariqah naik ke belah ditu tek ka hakikat awak geus teu diurusan awak geus bae sajadina hees sajadina bae sebab teu diurusan keur ngaji ge hees bae masalah teu diurusan jangan ngurusan roh bae di mobil hees di kursi hees ngaji hees di mana hees bae atuh teh ngaranna beuki hees ai adu urusan roh mah justru hees teh saeutik sebab naon teu daekeun hees urang lamun terus babacaan baca Quran terus yang gara yang mata yang hees lamun terus loh kana buku hayang hees eta encan babacaan rohna kakarak sungut lamun sungut nu babacaan roh ge teu milu tapi lamun roh nu babacaan awak seger urang zikir kakarak disungut doang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah heuai mun ngariung bae urang kebal teuing bae pegel la ilaha sebab sungut nu maca lain roh encan roh tapi ketika roh make aturan la ilaha illallah la sapeting tunduk moal urang ge dibere kaget ge ku Gusti Allah lamun urang roh kaurus ya roh diurus aja dibere dahar waktu salat terus zikir urang mah ge kaget ji pan ieu teu hayang hees kaget urang awal-awal mah kaget teu hayang hees timbul bae aing jadi panyakitan teu hayang hees terus di hees ge kieu teu urang lamun manteng roh rohna kaurus urang set tah ieu awak tinggalin bakal nah ilah datang urang pengurusan roh datang ka awak poho jasad poho roh nu kaurus maka roh lintuh awak kuru ai urang mah awak lintuh roh miskin aya anu awak kuru roh kuru bengek eta nu tukang tak ieu roh diurus set datanglah ke alam ma'rifat wa huwa alam lahut wa huwa al-watanul asyul bazkur nyaeta alam tahapan asal anu geus ditutur alladzi khuliqa fi ruhul qudsi nu tadi teh dieun lah ku Allah set asli da urang eta masyaallah ieu asli lah urang mah aju dijieun ku Gusti Allah eta roh biasa ditakwim pohara bagus da roh lain lalagaan diasupkeun ka jasad milu asa ditakwim wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal alladzi khalaqal tu nya mah khalaqal mauta haji pendi mah kumaha si wattini bae ka halaju khalaqal mauta wal hayatad dunya tabarok tamah ya Allah biasa ditakwim sumaradnahu asbarasa nah iya asa ditakwim emang rohna nu asa ditakwim roh sebab naon nyana geus bersyahadat syahidna bala syahid